Sampurasun pamirsa nu dipiasih ku Pangeran kumaha damang. Pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamirsa, saminggu urang tos nincak dina taun anu enggal. Panginten masih keneh seueur ieu teh bekal anu kedah disiapkeun kanggo urang sadayana dina nyorang taun anu enggal ieu. Gentra kahuripan dina danget ieu bade mekelan urang sadayana kumaha nyorang dina taun nu enggal ieu. Mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos urang sami-sami mendakan nepangan Pak Pur, haturan Pak Pur Wilujeng Sumping. Sami-sami Ibu. Kumaha ya, damang. Saya puji Gusti sabalarna Ibu. Amin puji Gusti. Ya wargi-wargi urang ya Ibu Entin, aya Ibu Ati oge padedi haturan Wilujeng Sumping. Kumaha damang? Amin. Semangat pangintennya kanggo mohon kanggo urang nyorang taun nu enggal ieu teh mangga aya nu bade didugikeun ieu teh. Kieu ieu teh Pak, artinya ngemut upami ninggal ayeuna teh urang tos nincak dina taun anu enggal parantos saminggu pangintennya. Abdi ngemut parantos ngadangu ngalangkungan dina kaping 31 Oktober anu kalangkung. Saurna PBB parantos netepkeun yen penduduk dunya teh parantos 7 miliar Pak. Saurna teh ngalangkungan bewara anu didugikeun ku PBB nya Pak. Nya tos langkung ayeuna. Tos langkung mangintenya eta mah kaping 31 Oktober nya. Tah kumargi kitu abdi ngemut upami ninggal kaayaan dunya anu parantos sakitu seueurna pangeusitna pendudukna meuni heurin usik pangintenya. Tah kumargi ngemut kitu abdi kaemut tangtos langkung sesah atuh kahirupan urang teh dina nyorang tahun-tahun anu bade dongkap teh kitu kumargi tuangna ge pangteh nu tuangna langkung seueur bami langkung seueur jamina mah kitu Pak. Kumaha eta teh Pak? Leres pisan Ibu. Sieunnya seueur hariwang maksudnya. Komodei urang anu aya di Pulau Jawa. Komodei Pulau Jawa kalebet pulau anu pangpinuhna pendudukna. Malih ayeuna tiasa disanggemkeun Jawa tos janten pulau kota. Kumargi antawis kota sareng kota katinggalan sapertos-tos nyambung sadayana pendudukna seueur teh langkung ti 100 juta di Pulau Jawa unggul eta teh nya. Janten tangtos heurin sawah tos ngirangan. Sawah tos dirobih janten mall. Gitu. Janten pom bensin, Kutangka janten semen pasar, janten perumahan, janten bebeasna kadah ngagalih di Thailand. Kan langkung sesah. Langkung sesah. Thailandna kamari banjir aguh janten kirang oge produksina. Tuh, kumaha ta Pak? Tangtos upami ninggal kana hal-hal anu sapertos kitu penduduk langkung seueur anu kedah dipasihan tuang langkung seueur padahal taneuhna teu ngalegaan. Tah eta. Malih mah aya anu juru taksir anu rada pesimis. Saurna ieu dunya teh henteu tiasa atanapi teu dirancang kangge dilinggihan ku 7 miliar jalmi. Kumargi 107 miliar gitu langkung enggal deui nabihanana. Tibatan sate acana. Namun urang sanaos kaayana sapertos kitu kumargi urang umat anu iman ka Gusti, urang tetep kedah kagungan hiji semangat yen Gusti anu ngawidian ieu dunya pinuh tangtos Gusti oge bakal nang tayungan urang. Janten upami urang sagala rupi hariwang buah-buah urang oge inggis ngalengkah. Gitu tangtosna. Kaditu sieun kadieu sieun gitu. Tapi urang tetep kedah ngalengkah kumargi urang kagungan keyakinan Gusti nyarangan urang. Hayu urang tinggal hiji bagian pangandika Gusti urang ningal contoh sakumaha anu di pasihan dipasikeun ku Gusti Yesus Kristus dina Injil Matius pasal kagenep ieu anu panginten kaemut ku urang patali sareng contoh doa anu di mangrupi pangwaler Gusti Yesus Kristus kumaha sakedahna murid-murid ngadugikeun doa. Ya eta cobi urang teu kedah ngaos sadayana ieu doa anu sakedahna ti ngawitan ayat 8 Matius genep ieu tapi aos cobi ayat ka-11 na. Mangga. Mugi abdi dinten ieu dipaparin tedaeun nu picakapeun. Tah gitu. Janten urang teu kedah hariwang tadi upami urang tadi atos
nampi tuang enjing, tuang siang, tangtos tuang wengi oge disergikeun. Janten dia di pangdoana salah sawiosna kumargi tadi anu di emut ku ibu entin anu tuang lagi seueur. Seueur mohon ai sawah kumaha gitu. Kumargi ayeuna dina waktosna ngemut urang teh sanes mung kedah seubeuh tapi langkung saya sehat. Sehat. Janten henteu kedah seueur tapi anu mangpaat. Mangpaat kumargi zaman kapungkur memang upami nu lintuh teh tah ieu cenah sae subur. Ayeuna mah panginten buah-buah hari wang geus seueur panyawatna nya. Tah nyindiran ka abdi deui. Ayeuna mah langkung sanu sehat tapi di dieu oge dina doa Gusti Yesus Kristus mugi abdi dinten ieu dipaparin tedaeun nu picakapeun. Sanes ngemut kumaha enjing atuh kudah sumur. Janten buah-buah engke sarakah urangna. Tapi asal urang tiasa nyuhunkeun ka Gusti ditangtayungan ku Gusti dipasihan pikacekapeun tangtos Gusti langkung paos anu cekap kangge urang teh sakumaha gitu. Urang sarakah mah da hoyong sadayana. Pilih jantan pedit daripada itu hariwangna teh kumargi sieun sesah jantan we pedit teh seueur teh di kakawaloku nyalira gitu pilih kitu deui. Tapi urang kedah kawangan keyakinan asal Gusti masihan kacekapan kangge urang atas cekap. Penting cekapnya banyak ada cekapan. Urang tiasa ngaraos bagja. Jalmi nu ngaraos cekap bakal bagja. Gitu Ibu. Terus numutkeun kesaksian Alkitab kumaha Pak ngeunaan heurina ieu dunia teh. Mohon. Mohon. Cobi urang tinggal dina pangandika Gusti dina kitab Kajadian. Dina Kajadian pasalna nu kahiji ayat ke-28. Pahaoskeun lah. Mangga Kajadian hiji ayat 28. Geus kitu diberkahan timbalana masing loba anak turunan maraneh sing nepi ka minuhan ieu bumi sarta murba ka eta. Maneh ku kami dikawasakeun murba ka bangsa lauk, ka bangsa manuk, kitu deui ka bangsa sasatoan leuweung. Tah, ieu pangandika Gusti didugikeun ka karuhun bangsa jalmi nyaeta Bapak Adam sareng Ambu Hawa. Waktos harita saparantosna anjeunna diciptakeun ku Gusti janten karuhun jalmi anjeunna diciptakeun nyeples sarimbag sareng Gusti kagungan kakawasaan wibawa kawenangan malih mah di cerewelekeun di dieu supados murba saurna ka alam tenten kagungan kawenangan kangge ngelola alam. Lajeng oge disanggemkeun supados tiasa murba ka bangsa lauk, bangsa manuk, ka bangsa sasatuan leuweung jeung sadayana jalmi memang mulia. Tapi tadi disanggemkeun supados minuhan ieu dunya ayeuna tos pinu. Tos pinu Janten eta memang Gusti tos terang di kawitna tiasa kitu sanaos teu disebatkeun jumlahna sabaraha atos pinu tapi kantun urang ayeuna wijaksana ngatur kahirupanana supados urang oge henteu janten engke anu nurunkeun harkat jalmi kumargi seueur teh tadi saur Ibu entin hariwang janten urang parbut parbut upami ku sacara sehat mah anjeunna rajin ngangge taneuh anu parantos heureut tapi ku teknologi anu sae hasilna tetep sae teu kedah nguak ngawik tanah tapi hasilna sae teu wios tapi upami engke kumargi hariwang ya panginten seueur pendudukna naha di perangan teh atanapi ku maksad awon teh supados anjeunna ngaraos rada lalega jeung sajabina naha ngadamel senjata pemusnah teh jeung sajabina tah eta hal-hal anu henteu sae tangtos kumargi masalah dosa ieu sanaos tujuan Gusti memang ngawidian jalmi minuhan ieu dunya namun eta pangandika didugikeun ku Gusti sateu acan karuhun urang tigebrus kana dosa. Saparantosna karuhun urang tigebrus kana dosa janten aya kangewa kasirik
panginten kakeuheul, kasarakahan jeung sajabina janten we kaayaanana teu aman. Upami seueur bari jeung teu aman tangtos ieu kahariwang langkung seueur. Tah pangandika Gusti didugikeun ka karuhun urang sateu acan ti gebrus kana dosa kumargi sanaos seueur upami urangna tetep tarapti panginten tetep ngayakeun dan tiasa ngahasilkeun kahirupan anu lugina. Kumargi kitu dina perjanjian anyar Gusti Yesus masihan timbalan yen urang kedah silih pikanyaah. Kumargi ku kanyaah ieu kahariwang tiasa leungit kasirik panginten tiasa henteu hadir kitu komo deui ku sarakah jeung sagarupi kumargi nyaah teh. Coba urang tinggal geura dina Matius pasal nu ka-22 ayat ka-38 bade ku pade di deui mangga 22 ayat 38. Nu kadua sarwa pentingna nyaeta masing nyaah ka batur kawas ka diri sorangan. Tah ieu anu tiasa ngaronjatkeun harkat jalmi nyaeta kaasih. Upami urang tos nampi welas asih ti Gusti, urang tos nampi panghampura dosa di lebat anjeunna, lajeng urang ngararapkeun